Niat nama peperen teti isuk ngan diawasi ku si Hana dijagaan ulah di perenan jadi we teh jadi peperena oge. Ieu buruan teh geus babalatak ti kamari keneh ieu terek di perenan tapi ulah wae ku si Hana teh ayeuna oge tuh gerak kalah kangabegeg meni ulah di perenan ku kolot teh. Atuh da teuing kunaon ieu teh ulin teh meni kursi teh kat paburisat kieu digoler-goler ditonggeng-tonggeng nyebutna teh cenah kereta api. Majarna teh mamah tong di perenan ieu kereta api Hana saurna teh. Ieu teh ti kamari main cai wae nepi ka pilek-pilek teh anggeus da kursi mah ulah di perenan ayeuna mah urang merenan ieu we ta bola-bola da tadi teh tos guyang nya taman di bola wae bari jeung pilek oge entos we beres-meresan bolana ayeuna mah urang lanjut we mulungan ieu daun hiji-hiji urang beresan sakedik-sakedik abeh teu katingali pabalatak teuing. Alhamdulillah da geuninganan pami digawean mah tara lami nganya eta we sok hararese ngamimitianna hungkul entos beres mah mulungan daunna ayeuna mah urang langsung cuci tangan cuci kaki terus kitu mah urang nyamperkeun si Hana tuh geuninganan kieu we si Hana mah sapopoena teh amang sareng ucing. Alhamdulillah ucingna teh bager pisan tara sukan nyaka tara sugan ngegel. Ieu teh si Hana pamolahna meser susu sabotol lain mah diminum kalah dibahe-bahe nepi ka garingna kos kieu hese ngabersihanana oge. Tos we lah ngalapan batanana mah engkin we deui ayeuna mah urang langsung moekeun ieu rangining caritana mah bade digoreng pas lebaran teh tapi jigana mah moal ka emam dan tos we urang poekeun deui tos dipoekeun mah engke urang simpen deui cing buni abeh teu bulukan.